emak ilot baheula ngomong beke perang jeung Baduy. Iraha emak teh urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang, nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang, kadeuleuna ka urang teh deuk babantu jeung sepadahal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mak menang urang loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umun da masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Ayo gerak paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Ayo ka ditu enggeus Ki Fudoli ka ditu di dieu geranjeun kuburan. Waku bagi itu dakwahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis dong anu 40. Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab. Baduy urang bae hese di tangan zaman Pak Harto hari teh dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi titah ku Pak Harto. Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia, kedua aya di Banten deket ka Jakarta, nomor katilu kan aya sababarahan eta didinya kan eta pajakna. Nah, urusanna kan perpajakan nya urusanna asep. Siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Ciwiraing dia. Aduh enggak jadi sieureun Pak Harto datang Baduy mah langsung ka Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana Baduy bakos kitu dah bangun ku dia awas dia kuai. Atuh geus teu jadi zaman Pak Harto. Survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi. Baduy mah wah gitu. Masya Allah. Engke nya mah nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang ku nya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana deui mangsongkeunna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kasina da buhun eta kos kitu. Ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhuna teh kos kitu. Nu mantak urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana? Di anu sabaraha urang? Saanu. Silakan teh mun cakir ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon. Teu saha ngaranna? Pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kudu harus itu atuh lauk teh. Ulah. Teu aman cenah mah. Lainna naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cenah. Atuh sadar mah hiji. Malingna pisan cenah mah. Sial teh buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset gitu. Tak Allah bisi sia aya nyao gambaran Baduy teu kudu ka Arab. Tuh ka Citorek ka ditu. Deuleu ku sia orang Citorek Baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tetep nya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam. Titik. Sakitu bae kuari ge nya nama Nabi Adam. Geus we Adam mah tilok salat atuh teu tahu salat Adam teh tilok. Geus we Adam mah tilok make baju teu make baju. Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang minum teh batok teh batok. Teu aya di Baduy mah gelas piring nu ka sakare teh tah. Bangsa listrik kos kana teu aya nya mah. Geus lampu gitu menang make minyak teu meunang. Obor we teu meunang make nu bagus-bagus. Teu obor we asli tah. Minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak. Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kaya lembur ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina teh caina eta teh lamun dibeuleum ku urang dibeuleum hurung tah
aya ciminyak di Baduy menghasilkan minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak geus tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu belum Masya Allah orang cerita Baduy bege ieu urang teh horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nantangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar di dinya Baduy asli keluar saenggeus keluar di dinya incuna tah diberi hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang dekatnya naik sakieu mah dekalawan Baduy nya berangkat jana mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat jana endeu ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabaget kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur di zarahat itu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih tak kudu kubuhun ku incu buhun entah kudu ditepak tak kudu ditiup dong langsung oleng iya dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon karang-karana Baduy masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta keluarga dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk dirinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya teu mah itu meujeuna padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Fendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang meureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa dekalawan Banten memeh bola sanu di paeh Baduy mah lain lalagaan